Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Sinti di kelas 10 IPS 4. Bade nyaritakeun sasakala Situ Bagendit. Kacaritakeun baheula geus ribuan taun ka tukang aya hiji randa anu beunghar ngaranna katelah Nyi Bagendit. Ieu teh sanya nama nenehna teh ngaran sajatina teh Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna geus taya nu bireuk kakumedanana. Salian ti pakacar-pakacar mah taya nu larsub ka imahna. Estuning lain babasan hirup nyerangan teh. Kajaba teu aya nu ngawawuhan. Nyi Endit memang jalma nunggul pinang. Geus teu kadang-kadang warga hirupna teh nunggeulis. Ari beungharna teh tetela, beh dina kebonna, beh dina sawahna, jeung imahna panggedena di salembur eta mah. Turug-turug ngeuhaja mencilkeun maneh. Ngababakan di tengah sawah nu upluk-aplak. Maksudna taya nu lain, embung ulu biung jeung babaturan kusabab sieun kasorot tea. Henteu mah atuh moal disebut medit. Kacaturkeun keur usum panen di ditu di dieu ceuyah anu dibaruat. Nyi Endit oge rea nu gacong. Ari sarengsena dibuat, sanggeus parena dikaleuitkeun, sakumaha tali paranti nyieun Nyi Endit sedekah, ngondang lebe jeung sawatara tatangga popolahanana saningkara ku sorangan. Teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti, sakur nu mantuan ngangkut diondang, ngariung tumpeng. Atuh nu ngariung teh nepi ka ratusanana. Tapi nyadiakeun tumpengna mah henteu sabaraha. Nepi ngan sakoteap. Geus beres bati ting karetap keneh. Keur meujeuhna bala kecrakan solongkrong aya aki-aki nu bongkok. Nu nyampeurkeun, ku pribumi teu ditarik teu ditakon. Nya pok aki-aki teu weleh. Yen teu kawawa ku lapar. Anu gantawang teh Nyi Endit nyarekan nyeklek-nyeklekeun. Pajarkeun teh eueuh ka era. Teu ngahutang gawe menta bagean. Tungtungna nepi ka pundung aki-aki dititah nyingkah. Cindekna mah geus lain picaritaeun. Aki-aki Endit bari jumarigjeug bangun teu nangan. Memeh Endit manehna ngomong kieu. Sadayana ge boh kanu goreng boh kanu hade taya wawalesna. Ngomong kitu teh bari kasaksian ku nu aya di darinya. Sarengsena nu dalahar, tuluy amit rek balalik. Kakara ge pating laleos regreg ngarandeg sabab aya nu tinggarero, "Caah," cenah. Henteu kanyahoan deui datangna ti mana. Datangna cai, ngan leub pakarang Nyi Endit ting karelep. Atuh kacida ributna. Jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. Asal salamet dirina bae. Nyi Endit ge nya kitu. Niat rek nyingkirkeun cai tapi barang kaluar ti imahna, cai teh nepi kalir ombak laut. Ting garuling nepi ka imah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyi Endit angkleng-angklengan bari satungtung bias mah henteu weleh menta tulung. Tapi teu kungsi lila jep bae jempe. Sing horeng geus dikarelep, imahna ge geus teu tembong. Sumawona sawahna anu upluk-aplak geus aya di dasar cai lembur sakuriling. Bungking geus lain rupa jadi situ. Anu nepi ka ayeuna katelah Situ Bagendit. Sakitu carita ti Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.